Heuh, tumben euy. Aya manehna di dieu ye, ka dieu rek naon cenah ye? Lain ka dia teh nita gura-giru balik. Oh, geus ieu mah geus dibilik, geus ieu tuh. Geus kudu kieu atuh bilikna ge hade tuh. Ku kai sia. Ieu teh dibilik. Lain nih ini geus dibilik nita gura-giru balik. Geus ka dieu ge ya, ka ditutup ku. Geus ieu teh geus sakurilingna geus bunyi. Euy heueuh puguh. Ngareunah aya nu mahararanut di jero oge ieu teh. Ngan lamun ngan sarupa ya teh euy ti luhur candi ieu candi lalangitan jadi sok rada tiris aya kitu rek naon. Lain itu dunungan nita ngakut pare. Oh ngajak sare, oh atuh yang sare mah euy. Ngareunah sia sare di dieu tuh. Alah anjir. Atau ai sare rek sare di dieu mangan kudu beberes heula sagala. Lain ngajak sare. Oh, nya Dunungan siap. ngakut pare. Sare di dieu nya ngareunah tuh. Aduh aing mah euy. Kan kudu beberes heula itu tuh euy aya ieu aya sagala rupa lah kudu disapukeun heula. Kudu disapukeun heula ieu ame ngarareunah mah. Lain nita sare ngajak sare itu dunungan tita ngakut pare ti sawah ka lemur. Oh, moal aya batur. Tenang we moal jika da arang jelema arang aya batur ya di dieu mah. Arang paling Mang Eman lah, Mang Eman mah engke jam 2 Kana sare we, lin kana sare itu tuh dunungan ngakut hayu nya pare ti sawah cenah ka lemur. hayu lah. Nah, moal aya batur tenang we lah. Moal aya batur kalem heueuh atuh geus panginyukeun kopi kalem we moal. Jadi ka dieu teh nya nanyakeun geus dibilik urang sare moal aya batur tenang we. Kana sare we gawe teh, sare jeung sare. Kita ngakut pare ti sawah ka lemur. Moal aya batur tenang we. Atuh sok geura bebereskeun heula ituna. Nah, iyo, hayo we ngajak sare lin ngajak sare nitah balik ngajak eta dunungan ngajak angkutan pare ti sawah ka lemur. Heeh, moal aya batur ka mana mah moal aya batur. Ka ieu ngadagoan balik. Moal aya batur tenang we moal ka mana kalau tuluy deui atuh. Aing mah euy sieun aya batur meureunnan. Gagal ieu mah euy.